Hirup di alam dunya tong boga rasa pangbenerna. Sapanjang ngajugjug kulon wetan keneh sapanjang ngajugjug kaler kidul keneh sapanjang ngajugjug luhur handap keneh hartina sapanjang urang ngaku pangbenerna salah keneh sabab bener teh lain akueun tapi pigaweun. Jadi dina kahirupan urang sapopoe fokusna urang dina ngalakonan hirup di ieu kahirupan dunya nyaeta fokus kana migawe bener. Tong hayuh wae tutunjuk ka batur, tong hayuh wae nyalahkeun batur. Tingali mah diri pribadi urang masing-masing. Nah aya keneh kasalahanana, nah eueuh. Sing inget yen orang teh manusia. Ari manusia dijadikeun ku pangeran teh lain keur jadi penonton, lain keur jadi komentator, komo lain keur jadi provokator, tapi keur jadi eksekutor. Ari hartina eksekutor teh nyaeta derma, nyaeta pelaku tina kabeneran. Hartina keur migawe bener. Migawe benerna teu sembarangan migawe, teu asal migawe. Migawena didasaran ku iman tauhid ka Allah, dibarengan ku ilmu jeung ikhlas karena Allah, disebutna ibadah. Di dunya mah bener anu kaluar tina lisan manusia teh hukumna relatif. Ari relatif teh hartina masih keneh aya kamungkinan pikeun salah. Contona urang baheula keur sakola SD tahun 80-an kelas 5 cek guru IPA ilmu pengetahuan alam tatangkalan teh ngan ukur bisa ngalakukeun fotosintesis dina wanci berang wungkul make bantuan cahaya panon poe. Peuting mah teu bisa berfotosintesis sabab eueuh panon poe. Eta cek guru cek guruna deui. Kadituna cek hasil tina penelitian para ilmuwan. Tadi zaman harita mah di tahun 80-an kahandap eta teh bener. Cek kabeh ilmuwan ge eta teh bener. Sadunya nyekal kana eta pamadegan yen tatangkalan teu bisa ngalakukeun fotosintesis dina wanci peuting. Ta eta teh hasil penelitian teh nu dianggap bener teh jadi pedoman sakabeh guru ilmu pengetahuan alam dina ngajarkeun ilmuna ka murid-murid ka barudak sakola. Di tahun 80 kaluhur muncul ilmuwan-ilmuwan anu anyar
anu nalungtik deui dina bab fotosintesis. Hasil penelitianna mengejutkan. Ternyata tatangkalan ge bisa ngalakukeun fotosintesis dina wanci peuting asal aya cahaya. Cahaya nama cahaya naon wae, rek cahaya lampu, rek cahaya bulan bisa. Tatidinya sakabeh guru IPA dina waktu harita pandita tardei ku dinas pendidikan supaya ngarobah kana pelajaran nu geus ditepikeun sabab eta teh salah nu tadina dianggap bener teh. Sangkan eta guru-guru pengetahuan alam teh teu ngajarkeun pamadegan, teu ngajarkeun pengetahuan anu salah, anu sesat. Tak gitu naon hartina? Hartina nu ceuk jalma baheula bener teh geuning ceuk jalma ayeuna mah sesat, ceuk jalma ayeuna mah salah. Nu matak bener teh ulah ceuk pangakuan maneh, tapi kudu cek hukum Allah. Sabab bener cek Allah mah hukumna mutlak. Hartina teu bisa diganggu gugat, teu bisa direvisi sabab teu keuna kurobah. Artina nu dicaritakeun dina Quran teh pasti benerna jeung pasti berlakuna. Nu matak anjeun ulah rek ngamang-mangan deui kana ayat-ayat Al-Qur'an. Di zaman Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam nepi ka kiamat, kebenaran Al-Qur'an pasti berlaku. Nu dicaritakeun ku Al-Qur'an pasti terjadi. Itu jadi Al-Qur'an teh berlaku nate nepi ka kiamat. Cing ari engke lamun geus kiamat urang bakal maca kitab deui moal, bakal aya kitab deui moal ke di ditu moal. Wah nu bener. Naon dasarna nyebutkeun moal? Aya di ditu ge aya kitab deui, bakal aya kitab deui. Ceuk kateranganana wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yaqahu mansura. Engke sanggeusna kiamat terjadi bakal dikaluarkeun hiji kitab, kitab anu terbuka. Kitab naon ngaranna? Lain kitab Quran, tapi kitab masing-masing. Ujang inget teu yen ayeuna teh ujang teh keur nulis kitab. Henteu. Ari eta tekad ucap lampah ujang dicatet teu? Catet ket sia lalawora. Saha nu nyatetna? Mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nu diucapkeun ku maneh eueuh nu kaliwat sok sanajan sakecap kabeh dicatet ku raqib jeung atid. Tah
watak eta gra baca kitab eta ta kitab anjeun kitab masing-masing ti ayeuna beungpeung keur hirup keneh di dunya hartina masih bisa keneh direvisi mun dibakeun budak sakola mah eta teh rapot urang masing-masing engke teh bakal ditampa ku urang di yaumil akhir aya nu nampak ku leungeun kencana aya nu nampak ku leungeun katuhuna matak tingali baca eta rapot mun disebut rapot teh mah aya bereuman eueuh loba mah sarua atuh jeung urang loba salahna tadi mana loba salahna tong ngaku pangbenerna sabab manusia nu hirup di dunya mah kabeh ge eueuh anu langgeng cicing dina hiji martabat eueuh jelema nu bener salawasna ti mimiti lahir nepi ka maot eusina bener wungkul eueuh jelema nu kitu mah nu matak nu disebut jalma bener teh lain jalma nu teu pernah ngalakukeun salah tapi jalma nu daek ngomean kana kasalahanana nu matak baca eta kitab masing-masing supaya apa mana nu kudu diomeanana maca kitab masing-masing teh hartina inget-inget deui ku urang tekad ucap lampah nu geus kaliwat tingali aya kasalahanana atawa eueuh taliti kurang berat ka mana berat kana salah atawa berat kana bener itung kasalahanana omean tiap-tiap kasalahan nu kungsi dipilampah ayeuna lamun nyawang kahareup lamun aya nu pagawean amalia nu rek dipigawe samemeh dipigawe pariksa heula naha niatna luyu jeung katengtuan hukum Allah naha make elmuna anu diparentahkeun ku syariat Allah di mana luyu jeung hukum-hukumna Allah prak pigawe tapi di mana teluyu jeung hukum-hukumna Gusti Allah omian heula memeh dipigawe kumaha carana sangkan luyu jeung hukum-hukumna Gusti Allah sangkan teu nabrak teu ngabantah teu ngalawan kana hukum-hukumna Gusti Allah. Jadi nunggus kaliwat jeung nurek dipigawe pariksa heula gitu matak cokot baheula mah kudu bisa paeh samemeh paeh hartina eusina teh nganjang ka alam pageto antal mautu qoblal maut leutik-kanana hartina urang kudu bisa nyawang kana naon-naon rupa nu aya di diri urang nu rek dikedalkeun jeung nu rek dipigawe memeh dikedalkeun jeung memeh dipigawe pikir heula kumaha piakibateunana itu hartina kudu bisa nyimpen
tekad ucap jeung lampah disatukangan akal jeung elingan, jeung kudu bisa nundeun akal dina satukangan iman, di mana tuluyu jeung akal tuluyu jeung iman montong dikedalkeun montong dipigawe supaya salamet gitu. Dina perkara-perkara pagawean anu geus kaliwat kumaha ngomeanana beungberatan ku kahadean, sabab dawuhan Kangjeng Rasul wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, tutup kagorengan maneh kumigawe kahadean. Jeung deui cek dawuhan Gusti Allah cek kateranganna dina Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at, saestuna ari kahadean eta nu baris nutup kana kagorengan. Jadi jama nu bener teh nyaeta nu daek tobat tina kasalahanana jeung daek migawe kahadean-kahadean pikeun nutupan kana kasalahan-kasalahanana. Nata kudu daek tobat. Osok minta hampura ka Allah Ta'ala. Osok jang naon ari hampura ti Allah. Mun kana syariatkeun mah contona maneh minta duit ka urang, pangku urang teh ditanya minta duit jang naon, mun kumaneh teh dijawab meuli kopi jeung udud meh teu nundutan misalna. Yeuh duit cik beurekeun udud jeung kopi, pan kitu. Ta ayeuna maneh minta hampura ka Gusti Allah, kumaha mun dijawab ku Allah? Jang naon maneh minta hampura? Jawab atuh tong ngabetem wae. Jang naon? Duka. Yeuh, jang ngahampura ka papada manusia. Naon artina? Hartina ucapan maneh, doa maneh kudu sinkron jeung pagawean maneh. Ulah nepikeun ka ari ku Allah mah hayang dihampura maneh teh, ari ka batur mah teu daek ngahampura. Da lamun kitu teu sinkron antara doa jeung kanyataan, antara doa jeung pagawean. Ya, di antara ciri jama anu menang pangampura ti Gustina, eta pangampura teh dipake ku manehna pikeun ngahampura sakabeh manusia anu ngadolim ka dirina. Contona nyaeta para nabi kadieuna, para aulia, para ulama. Di antara ciri khasna nyaeta gede hampurana. Artina pangeran nyadiakeun pangampura teh eta teh pikeun maneh supaya maneh daek ngahampura ka papada manusia. Ta eta teh mun hayang apal mah jimatna manusia. Sabab teu aya jimat nu kalintang ampuhna dina kahirupan manusia di alam dunya salian ti saling maklum jeung saling hampura antara papada manusia.